euy. Hei, saya hei. Teruskan. Sia kabayang baru au aing sia. Mentah hiji aing pi. Lain rentang badog sia. Awas ku aing sia. Geus we. Bawa dia Kenju, bawa. Kenaon maneh? Maneh hening. Tadi itu kadila. Maneh kenaon di dieu? Nah, ieu keur nungan. Mare nya teh urang teh. Ini teh. Parehakanna atuh teh. Mana? Ieu. Sakieu. Heeh. Sakit ki pare Mana teh kudu demes teuing, kudu tahuan kieu mah. Atuh da babadog pamana teh meureunana. Tapi kita lumayan atuh. Ayo mana enak rek ka mana kabayan? Mau jeujeur jeung kempis. Atunya ek nguseup sia teh. Nguseup? Ieu ceritana teh. Sok, kumaha? Iteung depan hayangan lauk. Euy si iteungna eta si Ambuna. Heeh. Urang kudu bebelaan aya jang si iteung mah ka cinta urang. Heeh, atuh eta mah. Mana ngusupna teh eta teh? Paling ka Cimandiri, sugan ayaan. Hese Cimandiri mah. Mau beunangan di kumaha ge. Kek menjing dewek ngalauk mah. Kamari oge si Bohim ngalauk jeung dewek. Nah, si Boy teu ngabejang kalah kenita ka Cimandiri ka urang mah. Dah enak tong loba ngomong. Ieu jeung dewek we nama ka itu. Pokona mah Jauh dijamin teu. moal, dijamin menang pokona mah lah. Lok sakilo-kilo wae mah. Buru daripada Cimandiri. Ngan ieu mah oma teh nya. Kunaon? Nah ilauk loba. Tong loba ngomong ya pokona mah. Nyaho menang we lah. Kela adeka asara ragu-ragu ieu. Tong lagu lah. Mah kuna naon sia? Di mana? Aya di itu, buru. Ngilu jeung dewek lah. Atuh tong loba ngomong buru bawa urang ke tempatna. Heeh. Da urang mah nu penting menang lauk jeung si Neng itu. Matakan hayu jeung jeung buru. Aya tuh. Tapi eta pare mah ditinggalkeun sia kayak tadi mana? Dah, moal eta mah. Apa dong? Moal dah. Ambu. Ya, Abah. Dia yeuh kedeung yeuh. Ayo naon? Abah balik cuma bawa ka dia eta teh coba caneuteun teh. Kagak. Abah. Ngana suluh diurus teh coba yeuh Abah yeuh ngana caneuteun bawa ka dieu si itu. Eueuh ka sawah geuningan. Beres pigaweana? Beres pagaweanan mah ambu. Sakituna lega ke da meureunana nu beres mah. Nuncan mah encan we ada kasih keneh sakitu. Atuh da kumaha Abah ai pagawean mah moal aya beresna meureunan. Oh, satungtung hirup mah meureunannya nya urang kan kieu we. Ngan ieu si Iteung ka mana ieu teh? Si Iteung teh ulin tadi sampai Oh, ulin teh ka mana? Kitu jeung saha teh teh? Si Marni, ulin teh ka mana mesti Kolot Iteung teh. mah di sawah ge anteuran. Pas tadi beres di anteran. Oh, cai hungkul nya eta. Eueuh lah, cai Bari oge. jeung eueuh. Naon ku batok di ditu oge nih gelasna ge eueuh geuning. Lain Abah, ambu teh itu asa yang belum lauk, kos nyiram wae coba ti kamari, pesan kasih Iteung ditah kasih Bohim. Teuing menang teuing encan eta teh. Heuh, lauk naon teh teh? Kayang lauk emas lauk ambu teh. Oma teh nya. Tong baga neng we. Sekolahna mah di mana tempatnya? Itu. Heuh, eta tah nu bawa teh.
Atau lo bang, buru be anu mah buru. Nang lauk ya urang mah. Oke buru. Lain amu naon ieu teh nyiram-nyiram sakitu geus alot kieu ngan nyiram we ka era teh Teuing abah teuing hayang-hayang pisan eta beuleum. Oh eta mah hayang we meureun ku lapar beuteung. Lain nyiram-nyiram teuing aing masa teu. Oh nya eta ge piraku deui. Ah tuh abu teh geus Kasaha mosen teh teh? kasih bohim nih tas si Bohim. Iteung. Aduh, jadul teh teh kenaon tuh teh. Nyaut sia Sep. Lumayan tuh lagi bener gerde daek di mana kah? Neng siapa ya? Lumayan kan gimana? Sok antar gandhi. Ini nya. Mau balik meureun. Men. Urang mah nya ku sabab itu pare menang, cieun ku Badog. Urang teh heula. Bisa eta mah teruskeun we kumaha. Urang mah kurang sorangan sih ya. Teruskeun lah we, paling beunang loba meureun. Heuh sih. Eta teh heula. Nya, Oh tuh ge lah. nya. Oh itu melang pare sakitu-kitu ge. Kurang pare harta bana. Merasa gitu oge banget. Harta bana apa teh beunana Oh, nya. cik itu. Jangan juga sebelah. Hei, hei. Teruskan. Sia kabayana berok au aing sia. Mentah hiji aing pi. Lain rentang badog sia. Awas ku aing sia. Karena usep sia rasakeun sia kabayan sia badog lain jadol sia. Hei, daguan sia. Semangat debutan itu si api. Bahkan ini bro. Buruk tadi saya. Untung bisa lompat dewek aduh. Jeung di mami lain ngomong nyawa tuh kulamun kelas api mah meureun dek oge. Mawani nyokot geblek. Udah enak geus kapalang atuh. Lauk yang ngasih dia kumaha. Nya eta. Deuting lah tuh. Ya kayak malah kumaha ustaz kewet tah di rekodan di kayak malah. We enak malah geus masih abah gitu lah. Udah buru. Heeh, Udah karung saya dia. Heeh. Bu ini Sep. Naon si Abah euy dikasieun. dah atuh kempai si abah mah ku dewek ge lah ulah si abah mah. Ya heula atuh kehet. Lah hayu ti mah. Atuh ieu mah kitu wae. Buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chef. Naon maneh dieu? Bang. Wes sia si brokokok. Naon brokokok? Aya naon ya brokokok sia kabayan ka dieu. Eta chef naon mah? Heula bah, ka makan ieu. Kabar bah. Pan itu si kabayan teh. Heeh, mau lauk. Saha? Pan si amu mah mosen ge kasih boim lain amu. Heeh, kita kasih bohim. Nah menang si brokokok nu ka dieu. Jadi kieu Abah Naon? kan si Iteng teh penak sareng kabayan. Ah, sia mah arek nyokong beureunan ieu mah. Nya amu Suka gitu Bah, leres. Kan kabayan teh penak sareng Iteng. Hoyong nyereskeun teh si Ambo teh hoyong lauk emas. Heeh, si bohim lah amu lain kasih bohim. Bohim, abah. Lain kasih berkokok. Udah kabayan terus nyanak lauk nama hiji. Gak sesuai pesanan ya si Iteng hoyong hiji Atuh tuh. mendingan hiji coba eta. Ah, naon ieu teh nyukang sokok. Kamari mosen cenah keur kos nu hayang nyiram teh ti si bohim. Bohim mah nya berarti si kabayan mah tuh meureun geus we. Bawa deui kan Ju, bawa. Ari abah, ai ambu hayang Eta teh. lauk. Nyokong hayang kasih Iteng. Nyokong gitu Abah leresan kabayan mah ieu mah masihan. Ya, cek bawa di, kan tuh kabayan bawa. Hayang nempok banget lagi si brokokok teh lah kali itu. Amu, kadenya, kade balik deui yeuh. Laukna. Akan ku aing da aing ge lapar sama butuh Atuh da mah semua dilapar gitu teh eta. Ada mah. Abah mah rek cai heula yeuh. Atuh banyak. Hei, naon deui? lauk beunana. Ge bawa ke tuh ah. Heulah. Bawa si brokokok mah tuh. Heuh banyak. Assalamualaikum. Dek. Salam si abah lauk kita
dibawa deui teh. Hayang oge. Kumaha nanti katarima lauk yang kurang kumaha ieu ngala lauk belaan tuturubun hiji-hiji oge. Heeh nyata. Atuh enak mah daripada lauk teu kas abakeun meujang urang lah atuh. Aya we da urang ge hayang setelah lapar yang di imah. Kumaha tuh enak teh lauk teh ieu? Balik we orang dahar ieu, mana kilu dahar jeung urang apa? Ka imah. Heuh, ayo dorang ke lapar itu tadi geus Urang bisi. dahar imah urang lah. Ayo, atuh.